Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sarangaki tangtosna di acara anu maneuh nyata dongeng pang bebrahmana. Urang gereya deui pamirsa lalakon siluman gunung gunturna nincak bagian ka salikurnya. Kumaha terasa lalakon urang Bandungan we sasarangan sakedap deui. Sateuacan akin raskeun hanca dongeng kangge nu nembean manco anu nembean ngadangukeun mangga. Ulah asa-asa di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayana anu parantos subscribe, like, komen, nge-share dongeng-dongeng aki ka grup WA nya, grup Facebook, Instagram, Telegram, X sareng sajabina deui. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawiljengan dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina. Dijembarkeun manahna, digampilkeun rizkina, dilancarkeun sagala rupi urusanna oge ditebihkeun tina marbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa, mugi wae sanaos baribas saja dongeng aki teh sajanten panglipur kalbu. Pang beberah kana manah, pangrepeh kana hate, ubar ngabang melirkeun kacapenya saparantosna urang sadidinten kasab milari kipayah. Atuh sabaras teu nyangkulong kana waktu surang amparkeun deui nya sama kabuitanana par asamakna. Sor pamirsa aya bajigurna sareng katimus mangga kaparayun sadayana prung Isukna warga lembur Citiis ngariung di balai lembur. Balai tempat ngariungna warga lembur lamun aya hal-hal anu perlu disyawalakeun. Eunaan masalah naon bae anu aya di lembur atanapi anu kajadian di lembur Citiis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga lembur baraya sadaya urang Citiis sarta sesepuh lembur Citiis anu ku pribadosi pihormat. Dinten ieu urang riung mengpulung di balai khususna ya hal anu perlu disawalakeun nyaeta ngeunaan keamanan lembur urang. Sabab sarerea ge geus apal yen lembur urang teh remen pisan kadatangan karaman jurig hulu anu marakayangan nyiaran mangsa urang lembur. Timimiti Jang Dasep, Mang Tahrid Nyi Asri, jeung anu kamari pisan nyaeta Mayaya, oge Nyi Sarwiti. Sanajan Nyi Sarwiti geus jadi urang Cimanganten, tapi apanan? Asalna mah ti lembur Citiis. Kulawargana oge masih aya di Citiis. Ku hal eta penting pisan pikeun urang nadekah. Sangkan lembur urang teh bebas sina karaman jurig hulu. Kamari aya nu usul, urang teh kudu nyiar jalma pinter atawa jalma nu boga kasaktian pikeun ngabasmi jurig hulu. Cik sakirana di dieu aya nu apa saha anu kira-kirana mampu pikeun newak eta jurig teh. Kitu cek Pak RT muka rempugan panjang lebar. Aya seorang warga nu ngacu. Kumaha mun urang minta tulung ka Mang Sakri we ti lembur eta Selawi Pak RT.
Ih, sok ngaco maneh matang. Mang Sakri mah tuh tukang ngurut domba, manya rek ditanewak jurig hulu kumaha ih. Damun domba ilaing dipalite kakarak dibawa ka Mang Sakri. Cek Juhro nembal usul najang datang. Ih, ningan osok ngubaran nu kasurupan oge, Juh, Mang Sakri teh. Datang nembalan deui. Atau hari urusan ngubaran nu kasurupan mah Pak RT ge bisaeun tang. Ieu manewak jurig nu beungkeulekan anu sakti bari ganas ka cida. Bisa-bisa Mang Sakri jadi wadal anu saterusna, cek Juhro bari pepeta. Aduh, mending ge ngadatangan Wasamsiah we ti Lemur Cibatu. Salah seorang warga nu ngaranna Asep nyelengkeung bari jeung ngacung. Ah, Sep, ilaing mah. Wasamsiah mah tu paraji, Sep. Ah, sok aya wae usul teh atuh. Mun jurig huluna keur kakandungan 8 bulan kakarak, Wasamsiah bagianana. Cek Juhro bari nyerengeh seuri. Kumaha pamiminang saraya we kaki Japra urang babakan Lio Pak RT. Cek Juhro deui manehna ge ngasongkeun pamanggihna. Ke Juh, lain ke Japra mah malim orai, tukang newakan orai lin. Cek Pak RT nu rada apaleun kaki Japra. Nya Pak, malim orai manehna teh, aduh saha nu nyaho bisa meruhkeun jurig hulu pan orai nu sakitu galakna ge bisa nurut ka manehna mah. Walaun Juhro deui. Kumaha ye abdi rek usul, Pak RT. Kumaha mun urang nyunkeun tulung ka Bah Sabda, pan geus kaceluk Bah Sabda mah lain dukun lepus tukang newakan jurig. Atawa purah mindah-mindahkeun dedemit. Mang Ajo anu harita nyelengkeung ngajukeun usul. Sah rada cocok sigana mah usul Mang Ajo. Kumaha warga Lembur satuju namun urang mindang saraya ka Bah Sabda. Atawa aya usul nu sajeun deui, cek Pak RT bari neuteup ka sakabeh hadirin anu aya. Satuju bae, nya satuju lah kuring ge kadinya mah tah. Satuju aki ge. Meh kabeh nyebut satuju. Mang, geus sapuk ning satuju urang menda tulung ka Bah Sabda. Isukan wayahna Mang Ajo maturan kuring nya pikeun nemonan Bah Sabdana. Mang Ajo apa lain di mana Bah Sabda nganjrekna? Tanya Pak RT bari neuteup ka Mang Ajo. Siap kuring mah Pak RT. Kuring apa imahna di Wanaraja. Pernah ka itu sakali basa menda tulung keur pamajikan gering kena ku warjit 2 tahun ka tukang. Jawab Mang Ajo katempo sumanget. Syukur hari gitu mah. Isukan orang ini isuk-isuknya Mang. Dah warga Lembur. Ngeunaan biayana urang rereongan babarengan bisa aya syarat-syarat anu ngarada kudu ditedunan. Nya ku kuring ge bakal ditalangan heula waragadna mah, cek Pak RT deui. Mun atuh Pak RT nya atuh kuring satuju. Tah kitu panuju Pak RT. Nya bener. Siga kami satuju lah. Hadirin saur manuknya tujuan sabab geus hayang gera-gera bebas tina ancaman jurig hulu. Atuh geus kitu mah riungan bubaran warga Lembur baralik ka imahna sewang-sewangan. Kitu ge Nyi Sukesi anu harita milu hadir diuk di pangtukangna. Bah Sabdanya hayang nyaho sakumaha saktina eta jalma teh.
getina ngeunahan teu nya. Geura ka dieu sabda kitu gerantes hatena Nyi Sukesi bari lempang muru ka imahna. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kidagar official di mana bae ayana anu resep atanapi tos biasa gulah galeuhnya di aplikasi Shopee atanapi Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk anu dipajang di dongeng Aki di handap pojok kenca ieu video. Kantun klik wae salah sawios produk nu aya pamirsa saparantos diklik mangke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau nepi Lazada tah tos lebet mah pamirsa bebasnya bade ngagaleuh naon bae oge mangga sakoyong pamirsa. Produk nu aya mah nu dipajang di dongeng Aki mung cukang lantaran komo meuntasnya ke aplikasi Shopee atau nepi Lazadana. Atur nuhun anu parantos ngeresakeun nya balanja di Lazada tanapi di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun urang keur deui dongengna. Kocapkeun malam Jumaahna Mbah Sabda geus maneko sila di Balai Lembur. Di hareupeunana parupoyan ruhai haseup menyan ngelun nyambuang nyengitan eta patempatan. Sasajen ngabarak ti mimiti tumpeng bakakak hayam cau amon rujakeun kembang 7 rupa kopi pait kopi amis dawegan enog hayam jeung surutu. Kabe geus sayogi manis sanyiru gede. Mbah Sabda ngagerendang maca jampe jengjeng nyawokan di satukangeunana sila manako Pak RT Mang Ajo Samin Juhro jeung 10 pamuda anu kabeh samapta marawa pakarang. Aya nu nyoren bedog parang aya oge nu mawa tumbak jeung jamparing paranti morobagong. Mbah Sabda eureun maca jampena tuluy malik karah Pak RT. Pak RT siapkeun barudak sakedap deui ge jurig huluna bakal muncul. Barudak siapnya ulah aya nu sieun ya. Urang sakabeh kudu wani. Ieu mah demi keamanan lembur urang. Ceuk Pak RT ka para pamuda. Siap Pak RT, siap. Siap Pak. Kabeh raong ngajawab siap. Mbah Sabda ngagerendeng deui. Tuluy ngusap batu alina 3 kali. Nyai Yuni Suro engalugay abah aya keperyogian. Cacap Mbah Sabda nyamat ngadadak seor gelebug. Aya angin tarik nebak ka eta patempatan cungung anjing babaung. Tuluy cikikik. Aya sora nu nyikikik sorana mata kukurayeun. Peledug aya hasil pipis keluar tina batu alina Mbah Sabda. Lalaunan eta hasil teh ngajirim jadi hiji makhluk. Eta jirim mangrupa hiji awewe anu beungeutna pias sepa kawas mayit. Bukna panjang semet bujur ngarumay awut-awutan bajuna tina daster bodas. Anu bahana tina boeh. Pok eta makhluk anu kasebut Nyi Yuni Suro teh nyarita. Iya Nyai, abah butuh bantuan Nyai pikeun nyusud satan nyerek jurig hulu. Anu geus ngaruksak ka urang lembur titis. Ceuk Mbah Sabda. Siap Mbah.
Nudulkeun ngaula. Cacap nyaritanya Yuni Suro ngablesat hiber kaluhur. Tuluy kumalayang, telila ngalayang karah kalereun lemur bari tetep ciciri hilan seri dipirig sora anjing anu terus babaung patembalan. Bah sabda cengkat tina silana pok nyarita. Ayo urang tuturkeun Nyi Yuni Suro. Atuh kabehan ge cengkat tuluy nuturkeun bah sabda anu geus lumpat ti heula ngudag Nyi Yuni Suro. Sadarea lumpat ka belah kaler sabab sora Nyi Yuni teh anu ciciri hilan bae seuri datangna ti belah kaler. Srog ka sisi lembur teu jauh ti imah Nyi Sukesi kabehan ngaraneg sabab di palebah pelataran anu rada lega. Nyi Yuni Suro keur pahareup-hareup jeung anu ngalayang di luhur nyaeta jurig hulu anu basa harita kapanggih ku Mang Ajo teh. Itu tuh jurig hulu na bah? Cek Mang Ajo bari nunjuk ke arah jurig hulu. Cewak Nyai, bah sabda marentah ka Nyi Yuni Suro. Nyi Yuni Suro langsung ngablesat ke arah jurig hulu. Bari dua leungeunna anu pinuh ku kuku anu rarangwas sarareukeut rangah rek nyerek beheungna jurig hulu. Tapi si jurig hulu teh cicingeun sirahna mumbul ka luhur sanggeus bisa ngaliwatan Nyi Yuni Suro. Jurig hulu nyirorot deui. Bari ngagidegeun sirahna. Buukna ngadadak manjangan tuluy ngajiret kana beheungna Yuni Suro. Sret. Yuni Suro kajiret beheungna. Ku eta buuk jurig hulu. Nyi Yuni Suro teh cicingeun dua leungeunna ngalebat ka arah buuk si jurig hulu bret-bret. Buuk si jurig hulu pagat manehna ngagerem amek sababukna jadi ponok. Yuni Suro ngablesat deui cakarna keukeuh rek nyekek ka beheung nu kali sapoto. Tapi jurig hulu ngalakukeun gerakan anu aneh. Sirahna ngadak muih tuluy peujitna ngabelit kana dua leungeunna Yuni Suro. Yuni Suro kakajet hayang leupas tina talikungan jurig hulu. Tapi belitan peujit jurig hulu kuat kacida. Keur kitu wut cerep. Letah jurig hulu anu rubah jadi corong seukeut panjang ngadadak nancep kana tarang napisan Nyi Yuni Suro. Yuni Suro ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Corana manilas-lasan. Tuluy pledug. Jirimna rubah jadi haseup bodas. Saterusna perai katabak ku angin. Waduh, silaka wah Nyi Yunina ieu eleh jajaten. Cek Mang Ajo nu nangtung satukangeun wah sabda. Tenang masih aya abah. Keun urang sang hareupan ku abah. Bah sabda ngagajleng ka hareup tuluy nyabut keris anu nyelap dina cangkengna. Bah sabda ngagajleng ka luhur kerisna nyerocos ka luhur rek nojos peujit si jurig hulu. Tapi sajengkal deui congok keris rek keuna kana peujit. Si jurig hulu ngadadak mumbul ka luhur atuh awak bah sabda kaburu turun deui ka handap. Bah sabda sabora kali ngagajleng pikeun narajang ka jurig hulu. Jurig hulu ukur puputeran bari ciciri hilan seuri nyingkahan panarajangna bah sabda. Bah sabda ngoprot kesa ngambekanana nyanen kemis. Coba atuh nu mau bakarang tarajang eta jurig teh. Ceuk bah sabda menta bantuan kituna teh ka pamuda lembur anu marawa pakarang. Serangku tumbak jeung jamparing barudak. Pak RT merek kemana? 5 orang maju ke hareup. Nu 2 nyakelan gondewa jeung jamparing nu tiluan nyakelan tumak. Salimana mentang karah jurig hulu anu keur kakalayangan di luhur blewor tilu tumbak dilempageun. Jurig hulu lain sieun kalaka nyikikik seuri tarik pisan. Tuluy ngablesat ka kenca pikeun nyingkahan tilu tumbak. Tapi datang deui 2 jamparing nyawu ka arah jurig hulu wut-wut. Jamparing nu hiji lepas ka tukang.
cakep nu hiji nama dibelit ku letah jurig hulu teuy baledogeun deui ka arah anu ngariung di belah handap. Pelesat Jamparing tarik nyuruh ke arah dadana Samin anu olohok hareugeun. Awas Min, awas. Baturna tinggal ro mere nyaho tapi Samin anu borangan kalakah ngayak-yak ka Sima. Dua jengkal deui seseukeut Jamparing rek nobros dadana Samin Mang Ajo kaburu ngagajleng nubruk ka Samin. Blug kulitik blug gulutuk. Mang Ajo jeung Samin gukulitikan dina taneuh garing. Samin harita salamet tina ancaman Jamparing tapi ti satukangeun Samin Asep ngagoak. Sabab ping-pingna katiir ku Jamparing anu tadi ngancam dadana Samin. Dina kayan kitu kolebat jeleg ngadadak aya nu datang ka belah dinya. Atuh kabeh ngarenyak tuluy malikan wanyar datang. Si oreng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureup. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe deh. Mani ting ngarenjak mani tararagang kitu ye. Tenang. Ulah tegang teuing ye. Bisi gering nangtung ye mending oge jarajan heula awug dah. Iwi nyanak awug anu amis rawas kareueut mantak dedeun bari jeung haneut keneh. Taya kukurawuna sok jarajan heula da lain bulan puasa ieu mah ye. Pemirsa sok ceodean atunya. Dede. Para pemirsa. Kuno rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula atunya dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana kumaha rasani lalakon urang sambung deui ke di bagian salajengna. Dongeng siluman Gunung Guntur bagian ka salikur cak urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tuna heula di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui enjing wengi deui pamirsa. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia mancos satia ngadangkeun satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng akinya hatur nuhun. Mugi-mugi sadayana ya dina kaweluyan ya dina kabarokahan amin ya rabbal alamin. Pamirsa panginten sakitu ulah nu kapihaturnya aki amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah Hanca.